Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. My money. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurna mil. Sampurasun. Simpuri kayaknya menuju perjalanan mios pada nabeh ka Australia. Ka Stamplat teh Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Menuju reus heula. Stop. Menuju di Hollywood. Menuju di Wilujeng Sumping. Kampung Wilujeng Sumping. Nge-vlog cari tanah itu. Dah, Itu teh sudah lama tidak nge-vlog. nge-vlog sahur. Orang 9 bulan tuh. 9 bulan ya. Kalau sebelum seorang tahun udah. Tahun pokoknya mah Iya teh datang halo lagi pemirsa vlog YouTube. perdana deui setelah terakhir tahun 2020. 2020. Kayak gitu prosesnya nih. 2020-an 2020 lah. Udah nabeh di bapaknya. Alhamdulillah simkuring. Disarangan ya ku Bagong. Krisna Sagara. Abdi Krisna Sanda ini anu payun teh. Krisnawati. Alhamdulillah ayeuna pada mios ka Stamplat Yang dakwah. yang dakwah tah ayeuna mah kapungkur mah nabeh teh cepot pojok cepot tungkul ayeuna mah disarangan ku yang dakwah gitu aya perkembangan setik ya dari disarangan oge ku juru kawi Sinain majuru aing gitu ya pemusik kita dia nyekelan kabel nyekelan keyboard nepangkeun opan tos lah itu si ganteng kalaun isi pisan Aduh, subscriberna 1000 ya teh nonton sok ditonton Ade di boy. Oh iya Aya saha ieu? Maneh urang mana maneh? ada corona mah geus Lain maneh juga kuncen pila. Assalamualaikum guys. Oh, aya ngomong. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh. Saran di Wilaga, Share. channel Senaria. Kita nya gitu guys. Ya lagi tuh mudah-mudahan kadagunya teh di mana di warung layu. Yo, kurang lagi ke warung orang bari kopi. Tah, guys, ieu teh dahareun orok baheula mah. Tuh bintang 7 aja. Tos sesak napas sebar kali coba aja na. Wow. Bisa ganti video ini ngomong di depan kamera nih. Nah, itu namina. Nyabon, nyak. Masih di tempat anu tadinya simpuring ya menuju di warung menuju ngerehkeun lah capek sambil ngantosan angkutan mobil. Nah di sini aya Ki Dalang di dia aya aya Ki Kenang itu aya Ki Keyboard aya Ki Ihan nya alhamdulillah. Nah Kang kinten ti pangalengan dugi ka mana teh? Cipataruan. Gimana? Tah Cipataruan. Bila di perjalanan aku mah Kang. Wah, gitu we. Gitu. Atuh nih ini basa-basi heula tong langsung kebul atuh. Oh, rame perjalanan rame. Ramen aku naon. Wah, seurliren. Seurian kuno ngabangun jalannya. Seurliren alhamdulillah jalan. Tuh katawi susunana jalan teh. Masih ruksak boleh dia mah. Iyalah proses tapi Proses. di jalan badai ka dieu mah menuju pembangunan mudah-mudahan mengalami deui lah insyaallah yuk jadi jalan tol. Saya acana tos lami sababaraha tahun teu acan di aspal ke jalan ka dieu mah Kang. Di Kapungkur ge butut alhamdulillah we ayeuna pamarentah tos. Naon sih? Tos apaleun lah.
Saya itu Ustad. Oh, Pak Ustad tuh. Ustad terus aya. Anjir. Di batur kana motor gede. Kurang kana motor Supra cenah. Ayo guys, di sana. Ini ada Pak Ustad guys. Video, yuk. Video huruf. Sok kurung suruh kita tadi. Iya. Ieu teh guru sim kuring waktu sekolah SD. Iya teh. Tepang deui alhamdulillah. Tepang di tetepang tersabara tahun tepat-tepang lamanya. 12 tahun. Wah 12 tahun. Enak Yuswa tos 70 nya Kang. Walah. Bapak sehat sama Bapak. Ya, amin. Tuh, ya suasana na itu tabuh sabar ya teh. Enak tabuh. Setengah genep kirang salapan. Cuaca teu menung-menung teuing, cuaca normal. Rek peuting lah. Oh, nya iya simkuring proyeknya guys. Iya di ngeplog ijang YouTube. Oh, ngeplog. Iya teh di mana headsetnya mana euy? Stamplat Desa Panawa RW Sama Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Oke. Ieu di linggihna di RW Sibiriji kalingkupna. RW 8 RW 7 alhamdulillah nya. Ieu sareng Ketua Mapusta Kabupaten Banten Bandung. Alhamdulillah. Ya Pak Ustad cenah nya. Ayo alhamdulillah. Duh tos dugi nyage jalannya rada gitulah tapi enakeun. Asa ka pepende komosi ieu mah tah. Ketua ieu mah tokoh pemuda di dia. Video. Alhamdulillah. Ya sarang siapa? Sarang Pak Ocik. Ya. Wilujeng. Ya habis wilujeng. Nya mun. Post hayu ka mana ayeuna? Duh ieu teh rada poek kitu kulan. Seungit kieu. Semerbak. Iya si ganteng kalem si paketu. Ayeuna urang ka mana cenah? Tah menuju tiris-tiris kieu nya cuacana alhamdulillah teu satiris pangalengan. Padahal itu masih kene kalingkup daerah pegunungan sami kos pangangan. Perkebunan maksudnya iya perkebunan. Tapi hawana teu tiris teuing alhamdulillah. Tuh itu panggungna kalanya orang aja ka handap deui ieu mah euy. Urang ke deui nya meh jadi supres gepres. Ayeuna urang lajeng ka bumina anu ngawilujengkeun. Alhamdulillah. Ieu teh di Masjid Can Anggeus. Ka mana ga? Oh iya ka bumina. Nuhun. Iya penampakan bumi. Alhamdulillah. Waduh, kita masuk ya guys. Bukalah sepatu. Nyari kunaon? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz damang. Alhamdulillah. Kabar ini? Ya, Tos saya deh. Mun. Iya, kurang tawitan wae tuh. Headset mana aja deh? Iya, ini saya. Alhamdulillah. Oke, apa? Cok kayaknya iya penampakan aja persiapan. Kinten naik ke panggung tabu 10 salapanan. Tabu 8 prepare heula. Alhamdulillah. Ya sareng pangarsana Alhamdulillah saya. Kakasih saha Pak? Abdi Bapak Imam. Ya. Ustad Diman. Pun guru. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuang Putra. Di luhur kalarna. Dek. Bye. Ieu di sauranku ieu. Kita lanjut lagi nanti ya di panggung. Di warung.
Nah, pemirsa YouTube pemirsa YouTube ya nuju di buminya Pak Ustad. Buminya ya Pak Ustad. Nah, teh. Pak Ustad Iman nya sambil ngaleut ngaropi sareng wengan sadayana. Alhamdulillah teh sedit pangede saurna. Alhamdulillah. Da abdi mah Sehat. alhamdulillah amin. Abdi mah nembe ka dieu. Ambil ke. Moh Asli. asli. Tenggiring sih. Tengiring sih Iqbal. Nya. Tepat tiris. Mana di Pangandaran, Polontong. Kolontong. Oh di Pangandaran. Masih ente meuli apa Pangandaran? Nyari. Wah, kodo nyari. Biasa kieu ritual sebelum manggung ngopi, ngarokok. Nya. Set acan waktosna manggung mah kieu we nyose. Cik badan naros ieu Kak Catri. Kumaha perjalanan tadi ieu nanti kesan dan pesannya? Oh pesan, ada lain SMS lah. Kesana kumaha resep teh? Resep. Resepna naon? Joget loba joget jalanan. Kieu namanya teh bergoyang anjing. Bisa nyaman tapi Nyaman. nah komo ieu teh tukang keyboard nepi ka kerek eta jalan kitu ya. Terus biasa. Terus saya iya penginten terus saya sebut teh Pengalaman Stabilizer. stabilizer oh. amun dina HP mah abi mah iPhone 14 dah. Oh. Jadi sukuna lain suku ieu teh. Berarti naon? Gimbal. Bukan lagi geus jiga setel keyboard. Nya alhamdulillah. Keyboard onaman aya iya. Cing eta iya tuh cicingeun wae kumaha ieu? Kumaha cing? Jibon. Punten ieu ka puntrakana ieu di Canak Mabal heula ku abi teh. Moal ngambek. Ngomong ngomong. Nya. Merah. Oh, malu. Tong gitu tong malu-malu kucing. Gadeg. Asa kalem we. Kumaha ieu? Bieu bobot teh di mobil? Mabok perjalanan kene. Oh, mabok keneh ieu teh. Bade dibakeun. Pada sadar. Namanya Tamas Hood. Nya alhamdulillah ieu rada isinan ieu mah ieu teh personil anyar ieu teh. Heeh. Si kalem si Erhaan. Si diem. Sekali na baceo. Jem pewe baceo guys ieu mah. Sekali na heureuy ngejak balik. Diledek. Nanti berjumpa lagi ya di Banyolan panggung. Sekali na heureuy nanyakeun kontak. Aduh. Nyarios tebut artes. Aduh ya. Ya iya teh acan dikenalkeun sareng AA saha ieu teh. Sareng Abay. Abai nya. Wilujeng tepangnya sareng abdi. Wilujeng tepang. Barang ku jeung sumping dan sanes serompok abdi. Nya. Jadi kumaha? Wilujeng sumping gitu ah. Alah hatur nuhun ya. Hadal makom. Sukron. Tuh ya di Pasih Gehu kopi alhamdulillah. Aduh mah ngarepot geura. No. Alhamdulillah engke tepang di panggung. Kopi udah habis tanya. Alhamdulillah dararamang sadayana. Mudah-mudahan paranjang yuswa, berkah rizkina, berkah ilmuina. Mudah-mudahan cing didaramangkeun. Hapunten simkuring bilih sorak rada kirang fit rada peuyeeh. Tehna simkuring karek hudang gering Pak Ustad. Doana mudah-mudahan simkuring damang. Alhamdulillah. Hormateun simkuring pupuhu di lembur Bapak Lurah.
Ya tengah ngemiknya punten. Lah pencet malahnya. Alhamdulillah acara cepot ngaos anu di lingkup kesenian wayang golek nyata cepot ngaos balikan deui. Ti pujaran Putu Giri Harja 2 anu dipimpin langsung ku pengarsana ke dalam anu Rangga Adi Ulaga di Kontea Sunaria. Ayeuna atos rengse alhamdulillahnya. Tuh. Tos rengse kumaha? Tuh ya nang penampakan di panggung atas rengse. Pokokna mah tos rengse ngan singgah di jalan Ya, mudah-mudahan cing salamet nya. amin Kedua nanya. selamat anu ngahibur Kumaha ieu lancar ya tukang kenang mantap lah. Saya ngetong momok kemper pede. ulah mabok Bal. Wareg gegeloan bal. Tuh ieu mah ngopi we tadi. sorry Alhamdulillahnya. Ieu. Alhamdulillah nuju beberes ayeuna panginten kabumina heula Pak Ustad anu tadi Pak Ustad Iman Ustad Iman ya oke bertemu lagi penutup langsung ku kidalang lah. Alhamdulillah pemirsa YouTube simkuring sareng rengrengan tos dugi di Stamplatnya. Nyata di desa Stamplat aku. Desa Panawa RW ke RW urang neruskeun ka PRW nya. Sareng ka PRT na mudah-mudahan langsung nyawer. tanyakeun we Itu ka buka desa dalam bawah lah guys ini rada pabaliut ya kalanya. Sok lah guys. Kudu keur nyelot. Tah hulu sieun we. turun teh Jos. Iya tuh